Bismillahirrohmanirrohim. Festival Reak ke-8 secara resmi dibuka. Bahwa pada hari ini, Minggu, tanggal 1 Desember 2019, Dewan Juri telah melakukan penilaian kepada seluruh peserta Festival Seni Reak Bandung ke-8 tahun 2019. Dapur seni jeung budaya.
2019 tentang penetapan dan pengesahan pemenang Festival Reak Bandung ke-8 tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri Festival Reak Bandung ke-8 tahun 2019 menimbang 1. Bahwa pada hari ini, Minggu, tanggal 1 Desember 2019, Dewan Juri telah melakukan penilaian kepada seluruh peserta Festival Seni Reak Bandung ke-8 tahun 2019. 2. Bahwa sebagaimana poin 1, perlu segera ditetapkan para pemenang Festival Seni Reak Bandung ke-8 tahun 2019. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan. Pertama, mengesahkan para pemenang sebagai berikut. Dimenangkan oleh grup Seni Reak Pusaka Putra Pajajaran sebagai juara terbaik ketiga dengan jumlah nilai 220 dari kecamatan Maka Kapayun. Mana Kang? Kecamatan mana Kang? Cibiru. Alhamdulillah. Anda didampingi gadis-gadis cantik. Juara kedua dimenangkan oleh grup Reak Putra Sawargi dengan jumlah nilai 221. Cibiru. Mang Cahya. Juara pertama dimenangkan oleh Jeng Jeng. Ayo tuh Jeng Jeng. Grup Reak Duta Sangkuriang dengan jumlah nilai 246. Mangga Kapayun sadayana. Dari kecamatan Buah Batu. Tepuk tangan. Mangga Kapayun ah. Ya apalagi sadaya. Alhamdulillah iya juara pinilih nuka hiji kadua katilu parantos aya di payun urang. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi yang lainnya, bagi teman-teman para wagi sadaya anu teu acan kenging. Mangga juara katilu heula. Juara katilu dipasikeun ku Bah Nanu selaku juri pertama. Aya piagam sareng uang pembinaan. Mangga ditampi grup Reak Pusaka Putra Pajajaran.
juara ketiga. Mana? Nah, juara katilu. Sok dipoto lah hitungan 3. 1, 2, 3. Cheese. Cheese kacang, Bun? Oh. Iya, anu kedua. Seni reak Putra Sawargi. Ini terbukti ya, tahun kemarin saya masih hafal Putra Sawargi juara kahiji. Ayeuna turun. Mudah-mudahan tahun payun ngiring deui. Juara kahiji deui. Didoakeun sadayana juara kahiji. Ya. Ya. Pami kenging deui ke jandeng bintang tamu ulah ngiringan. Ya. Juara ke-2 Putra Sawargi. Mangga. Juara kahiji? Juara kahiji. Nah, upami ningal ieu mah grup ieu mah abdi ge namanya ningal. Ya. Margi ya Kang ieu asa namanya ngiringan. Tahun kemarin ngiringan teh? Oh ngiringan, alhamdulillah tuh geuning. Han kawon tahun kemarin mah nya ku Putra Sawargi. Mangga. Hitungan 3. 1 2 3. Cheese. Iya. Mangga bagi sadaya ngaturkeun nuhun ka para pemenang. Mudah-mudahan janten motivasi. Oke kanu sanes anu tacan kenging nya. Da ieu mah namina ge lomba. Mudah-mudahan atuh nu teu acan tahun payun ngiringan deui. Upami aya 25 tahun payun kedah 30 kedah 40. Didoakeun sadayana cing. Iya. Bagi sadaya anu kusimkuring dipi hormat, alhamdulillah pembacaan pemenang juara kahiji sampai katilu parantos didugikeun. Hapunten bila kalepatan ti girang pangajen atana piti juri. Hapunten sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur seni jeung budaya.